Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Tepang deui sareng Ustazah Nur di pangajaran bahasa Sunda. Kumaha kabarna ananda soli sareng solihah? Sehat, damang, pamudah-mudahan orang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sateuacan dimulai pengajaran bahasa Sundana, hayu urang sami-sami ngadua heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pangajaran dinten ayeuna nyaeta nitenan gambar palipolah nu bener. Pembelajaran hari ini kita akan melihat atau menelaah gambar posisi duduk yang benar ketika kita akan belajar. Gambar di halaman 8 nunjukkeun paripolah anu bener tur salah dina calik kangge belajar. Mangga ditingali tos aya tuh mana nu bener mana nu salah. Nu bener kudu ajeg, kudu tegak. Paripolah calik anu bener nalika belajar nunjukkeun urang siap belajar jeung narima pangajaran. Calik anu bener nyiapkeun buku sateuacan diajar eta kaasup adab-adab dina pelajaran atau dina pembelajaran. Jadi kalian kalau mau belajar disiapkan dulu ya bukunya, alat tulisnya, terus duduk dengan tegak dan rapih. Itu menunjukkan kalau kalian siap menerima pembelajaran dari ustadz dan ustazahnya. Ayeuna nitenan gambar cara nyepeng patlot. Nah, coba hidup kumaha nyepeng patlot. Ternyata nyepeng patlot anu bener nyaeta kawas nomor gambar nomor katilu. Nyepeng patlot nu bener aya manfaatna kangge urang. Naon manfaatna? Manfaatna tulisanna jadi rapi, tulisanna jadi alus. Nah, jadi nyepeng patlotna kedah benernya. Nah, paripolah anu tadi kedah ku urang jadi kebiasaan dikala urang keur belajar. Materi anu salajengna nyaeta nyatet kalimah aya di buku di halaman 11. Mangga dangukeun ustazah bade maca kalimahna anjeun sadaya dangukeun nya. Yudi kelas 1, Yudi kelas 1. Aki ngagaleuh kursi. Aki membuat kursi. Sekolah Adi bersih. Sekolah Adi bersih. Bapak kepala sekolah. Bapak kepala sekolah. Iin nyandak sapu. Iin membawa sapu. Nah, ayeuna coba kunyalira di bumi diajar nyarios bahasa Sunda kalimahna sami sareng ustazah nu dicontohkeun ku ustazah. Ayeuna hayu urang sami-sami nyocogkeun huruf jeung kecapna. Nah, aya huruf A. Kecapna jadi abdi. Ayo tarik garis huruf A ke abdi. Anu huruf kaduana nyaeta I. Coba cari kecapna I. Irung. Ayeuna huruf anu katiluna U. Coba tingali kecapna nu mana anu
awalna hurufna U. Muhun. Kecapna nyaeta ubar. Kahartos sampai di dieu. Nah, anu huruf salajengna mangga dikerjakeun nyalira. Untuk huruf selanjutnya silahkan dikerjakan sendiri ya. Tos tiasa, mudah-mudahan tiasa. Alhamdulillah, pengajaran Bahasa Sunda dinten ayeuna tos rengse. Pamudah-mudahan Ustazah nu disampaikeun aya manfaatna kangge ananda solih sareng solihah. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.